Lamun ieu teh bosna Cangehgar, pamirsa sadaya, papendak deui sareng simkuring patepung lawung papendak sora. Atuh simkuring Budi Kusuma disarengan ku Abdi Genta Erba. dina bosna Cangehgar. Naon eta teh Kang? Boboh duran Sundana Cangehgar is. Lain tadi mereka sadarek nyeri itu tapi geus capek Ya atas saya langsung dipaksakeun ya sponsor bade wae syukur. teu wae tenan Teu wae teu naon da dipaksakeun nyeri perih ka urang nage. naon dikeun sabreh Sagujratna Bu. Naon atuh? Abi lamun bogoh kasasaha nya. nya Bogoh Malik bogoh syukur bonus. Henteu dicabok paling tiis we. Keun we. nya keun lah da saayana we anu mah Paras. keun bae Ya ibu we kieu cicing beunghar. teu nyambung tapi ieu mah kan diusahakeun geus dijual geus lamun kira-kira datang we teu kajeun Ya. ang damang ang Tapi anger we Pak. Darah mah. Da urang teh jami Yogi atuh. Da program teh sanesku masalah artos-artosna teuing atuh. Ku keren we kitu. dina lakuna teh pan urang teh aduh aya sponsoran Aya sponsor keren we unggul. Sok nu bade sae nu lompatan. Geus curik deui wae episode ieu. Berarti oke. Kunaon? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ari mana? Abdi ngiring nyumput di dia berarti. Kela aya naon eta juga lumpat ka dia jeung badi nyumput jeung teu ketrok teu naon. Mun abdi assalamualaikum. Nya waalaikumsalam. Abdi bade ngiring nyumput ka peker. Aya naon aya masalah naon? Abdi teh menghindari pamegat berarti. Oh, kunaon? Oke, puntennya pamihai ka dia. Pang wartoskeun abdi teh calon AGG gitu. Oh, kira jual main calon-calon lain masalahnya naon? Jo, abi alim kayak kate waktu deh, kudu ngawin. Kunaon nih masalahna teh? Pokoknya AGG pamih, anu ka dia pamegat sebatkeun we abdi teh calon AGG gitu. Abdi masa di sana abdi teh alim dikasen ngajian apa itu. Oh, Kamari-kamari hayang boga jodoh. Ayeuna nyebutkeun mah embung kumaha ieu teh naon masalahna. Abdi berbiasa berarti abdi kabeker dia. kunaonnya Yalmi teh? Aya naon itu jelema teh. Buah-buah sakedeung dia bakal aya nu aneh-aneh. Iya mah jigana karakter anyar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Punten, aduh, maju ngahuap deh Bin. Abdi kenging lebat. Kenging sok lewat ka dieu. Saha ieu teh? Aduh, raos tempat nanya. Iya mah Mas. Kenging karakter anyar saha ieu? Abdi teh terus lami badhe ke dieu. Mung nyaeta abdi teh mikir-mikir. Jika si gareng sok. Sana jika si gareng. Bu karunya iya mah. Dicapeun. Abdi teh pami ngelihat ke dieu gitu. Jigana ieu teh tempat nonoman. Kumargi seueur tamu nu ka dieu gitu. Tapi abdi teh badhe ngenalkeun diri teh asa kumaha gitu. Itu kenalan heula atuh Mas, tong main lebet. Saha ieu teh nami teh saha? Kawit di mana? Mau nepakeun nami abdi teh nyaeta Pijo. Pinjol, pinjaman online. Bener ngaran saha? Abdi teh Pijo. Popejo. Pak Ijo. Pak Ijo. Eta. No. Jadi pami biasa dipanggil teh Mas Pijo. Ngan abdi teh terus lami gitu di Rencekek. Malah abdi di Majalaya teh abi kana 25 tahunan terus dijiga orang Jawa. Lawakan baheula. Nggak Sunda pisan ieu mah. Ngomongnya Sunda. Lawakan baheula tuh. Sok era emang lawakan baheula tuh. Sok asa kumaha. Tapi memang abdi teh terus lami
kepungkur abdi datang ka dieu teh Tahun sabaraha eta Mas? 88. 88. Langsung. Salepnya. Tinggal salep. Mas datang ka dia berupa salep kumaha? Bener. Dah abdi teh ka dieu teh langsung ngicalan baso. Oh, karena ngical baso kapungkur mah. Icalan, lain ngicalan Ngicalan. dijualan. Mun abdi teh ngicalan baso. Anu kapungkur mah terkenal ojo lali. Oh. Jadi ngojo lali teh teteh nu ngabdi. Eta ojo lali teh nu abdi. Beda artina jeung ojo lali teh nu ngabdi beda. mah benten. Jadi abdi teh ngicalan baso. Namina teh ngojo lali. Tak ayeuna teh abdi teh terus ente icalan deui, tapi abdi teh ayeuna teh janten pemboro. Oh, Jadi hebat atuh kitu. Abdi teh Allah. can beres batur. Can beres batur. Bagilah atuh. Part-partna Nih, can beres batur. coba peureun. abdi teh pengusaha. Ya sabodoh. Menang teh. Abi mah kesel ka Mas ya. Bodoh teuing Mas rek Mas pengusaha. Abdi teh ayeuna teh nyewakeun truk. Ah, Jadi mobil ngetruk teh abdi teh disewa-sewakeun. yang awalan. Abdi beunghar ayeuna teh nuju melari jodoh. Kanggo ngodijah. Naon ngodija? Astagfirullah. Ngodok di jalan. Naon? Jadi kan pemajikan teh kudu bisa ngurus karena bisnis gitu. Kanjeng Nabi we kan gaduh ngodijah nah. Hodijah. Hodijah. Tong sok jadi salah ya. Ngabdi mah teh tiasa ngeres gitu. Dadina carios nake gitu terus jika orang Jawa. Ya, kayak wae lah gitu nah. Nggak Hodijah jeung Hodijah beda arti. Ibu Nabi kesel. Ini yang maledog tahu. Keur mah karakter anyar. Datang teu eureun ngomong. Jadi abdi teh bade melari jalmi. Mau sahur nanti cocok jeung abdi gitu. Nya saha di dieu mah. Aya ngawewe tadi. Ngawewe kalong eta teh. Kalong ngawewe. Tadi teh lompat ke dia gitu. Cing ngawewe teh ku abdi teh udah lebet kena pento ieu gitu. Pento Panto. Dan abdi teh ngapak gitu. Jadi Jawa nanti abdi teh ngawit teh di Purworejo. Purwokerto ya ini nu ngapak mah beda arti jeung Purworejo. Purworejo mah caket kayak Jogjakeun ka ditu. Purwokerto lepat nyarios abdi. Pangapunten ya. Pangapunten. Ngapak abdi teh pami ares mah janten pami aya nu Jawa ngomong jeung abdi teh ngapak gitu. Nya kan bae nah kitu nama ngadi teh naon ka dieu. Pami eta emasna saha nami? Abi genta. Tah eta di abdi mah eta teh paranti cai. Gentong. Jauh. Tong sok pipaseun. Nami saha tadi? Genta. Tah eta teh wadah cai. Gentong. Cabuk. Tamu teh jieu Udah kesel, Bu ah. Dobe ibu saha? Abdi mah eti. Dong tuh tunjuk itu. Bu Ngeti. Astagfirullahaladzim. Batur ngomong dipotong. Dong tuh tunjuk, Mas. Ya, kan geus 20 sabaraha tahun tadi di Bandung. Abdi 25 tahun. Nya, Genta seberapa tahun di Bandung? abi tos 30. Tang abdi teh pami ayeuna gaduh hiji boneka. Lagu. Abdi teh ayeuna Gaduh hiji boneka. Ngabdi teh pada nikah. Melari jodoh. Kanggo jadi ngodijah abdi. Tadi deresi ngawewe nate lompat ke dia. Nya, ngomong wes ngan awewe lompat ka dieu kitu. Tak eta Bu Ngeti reres pisan eta teh. Bu Keti, Bu. Bung Eti. Bu Eti. Tak gitu. Manggenta. Magenta mah warna. So, magenta itu. Cik, Mas, kaheula kudu puguh. Naha beut kudu ngumudag. Wow, teu. Jadi kieu. Ah, nih loba jadi. Bu, Ngabdi teh kadu guru. Nah naon teh ngabdi teh sok naros heula. Sareng guru abdi. Ciri-ciri jang jodoh maneh teh aya di kulon.
ciri-ciri nate buukna panjang. Rada kriwel-kriwel saltik. Jangkung. Banget nate sendu. Sendu. Tadi teh ningali eta. Lupa sih ngawewe teh ke dia. Ningali teh di mana? Di perempatan. Oh, terkenal. Entok. Nih. Ibu mah teu pati keheul. Abi nu ningalna ibu. Mimiti ibu aya dina acara ieu can pernah panggil jeung karakter ieu. Nya. Tah, abi komo begitu aya ayeuna jaba ngomong kieu, jaba tutunjuk, kucap kicep ngomongna. Jik Mas Pejo sing pugu kenal atau pinte ngudag teh. Jadi kieu. Astagfirullahaladzim. Si Mas jadi kieu ieu mah. Jeung meunang wae karakterna teh. Jadi manggenta. Mendung tonton. Astagfirullah. Goblok. Terangkeun lain kalaka nyanyi. Terangkeun. Nanya. Batur nanya batur teh. Batur teh nanya jol diterangkeun. Mohon berarti. Nah, abdi teh pada nerangkeun. Jadi kumaha? Itu kuatin ceritanya sering. Mendung tanpa udan. Bodoh amat. Ngadine wis kelangan. Oh. Iya mah juga lagu naonnya? Mendung tanpa hujannya. Iya. Tadi abdi teh oyong badu jodoh. Abdi maca koran. Maca koran. Oke. Manehna teh blonjo dastra. Nah pas digambarkan teh si ngawewe nate eta lumpat ke dia diudak ngabus kena pantok blus. Terus Nyak kok abdi di tangan. Enggak, tapi teu kitu, Mas. Dek dikawin kok abdi eta. Tengah deh. Mentas batur ngomong dipotong. Aing ngerespon teu dibales. minta mahar seberapa dibayar Pak. Aduh, beungar Mas tanya. Alhamdulillah. Aing nanti abdi teh gaduh pangalaan kosik. Mau kana keusi. Mau dikeruk, dikana entrekeun, diangkut. Ya. Nah, eta teh ngabdi teh gaduh nu kitu. Iya, tapi kan Mendung ton Ya, bisa dieuwekeun teh karakter ieu. capek di urang Capek, dimerankeun lagi. Buah iya maksud si Kokom teh. Ieu meureunnya ciknya urang. Cik orang media sih. Kom. abdi mah aja tersebatkan. Abdi mah Total episode ieu mah resep ya. Karakternya tarotal. Kokom. Ka dieu Kom. mungkin abdi aja. Atas kadangu ai Kokom. Adik. Cik adik. Ulah beti. Es adik. Iya lain awewena Mas. Tegar menang tambah udah nggak? Ngomong iya lain. Nah ini wele. Wele si Komo. Wele. Aduh, terpana meureunnya Bu ieu teh. Masya Allah ini yang dicari-cari. Ini jodoh saya Bung Ete. Tong main jodoh-jodoh wae, Mas. Tong sok main gitu wae. Ngabdi teh pas ningali teh iya jigana jodoh ngabdi teh. Ih jika kuli diteun urang nggak? Berarti di bumi abi di ditu kieu ngomongna teh. Punten ya. Ngabdi teh tadi Nya. melong ke manehna. Manehna melong ka aing. Dina hate teh ieu ngegrentes. Ieu teh jodoh teh ya. Iya lagu kuntilanak. Pernah ada yang itu. Gimana sih? Manena melongka aing, melongka manena, gerentes dina hate mah, ieu teh jodoh teh ya eta pernah.
Bung Eti apa lah gue tak? Kan ya kan Bung Eti jeung Mas Paijo teta kene. Kesel. Jadi nu ngarti mung Bu Eti, si Kokom. Abi nu bingung mah. Lah emang pernah ya tukang atau no ya Kieu pisan Bu Eti. ngomongna kieu. Aslina Ibu, kieu pisan. Kumaha cagerna di dagor ku bata gitu. Teuing pokok. Tah, iya kieu pisan orang Ranca Manyar. Bener. Asli orang Ranca Manyar nu kamari ngabangun kamar cai, kieu pisan si Mas. Nah, sarubanya. Terus ngomongna teh motong batur gitu. Ya, gampang pokoknya mah gampang. Jadi Mas Langsung ngelelewe. lain ngelelewe kieu pisan. Tapi ngomong aja ke kieu. Ente mah kieu. Tapi lamun ngelelewe dicabok sih kuai. Apa saya kan? Kokom, kunaon bet lompat. Abdi teh tadi teh nuju nangtung gue teh sisieun balong. Oh. Manehna melong ka abdi gitu. Abdi melong ka manehna. Lagu deui wae atuh geus tong make lagu eta. Gratis dina teh. Tak maneh teh kudu tadi teh kenalan heula tong jugu-jugu lompat wae. Ya kabayangnya awewe begitu dipelongkeun jeung lumpat. Jeung ceurik jeung lompat. Jeung cerik jeung lumpat. Heran. Masya Allah itu jika nak ieu mah Bung Eti. Jika lamun ditekak ku abdi teh ieu teh anak abdi teh bakal berodas gitu. Brodok. Barodas, Mas. Mohon dadi abdi teh mikirna teh langsung kana masa depan. Punten neng gelis saha nami Di dia gini kan kenalan lagi. Tah, coba ditanya si So, Kokom. Kokom. Ditelak-telak mengkasep dengan macam. Maneh mah. Ditanya mari ngaran saha? Nabi abdi Kokom. Tah, namina Kokom. Kokom cenah Mas. Kokom. Kokom. Langsung we Mas kana ka teu make eng. Kokom teh pamit domestik jadi tilu. Sio. Ya Mas masang nomor Kalau ke dihitung gadinya itu. Pamit lahir dinten naon Kokom? Dinten Salasa, Mas. Salasa teh kuda. Oh. Tapi si Kokom anehnya punya lahir Salasa padahal nu cai mah Jumaah kan. Meweh ku aya mah kedana. Euy, siu sok sakaya ngejawab lagi. Kokom cik ibu nanya, "Ari mana ya teh? Lahir teh di mana?" Tapi teh asli nama gue teh di Garut gue. Oh, orang Caket Garut. situ bageun Deket situ. Aya turunan ke eta nyinit eta. Sanes bentin. Teh Garut. Waduh, iya Semangat. nyanyelah Ini teh. semangat. Ini semangat manggih jodohku. Jika Mas Anang Insya Allah pamit jadi jodoh abdi. heula Mas. Insya Allah bakal di pasian mahar pengenalan nyuun kenal pasti dibayar ku abdi. Allah nyuun. Agek cicing. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Batu teu meunang ngomong. Teu kitu Mas, kan ieu teh urang teh 2A. Didinya saha anak Kokom. Abi. Tong sok milu ngatur. Abi caket sareng Kokom. Kokom jeung Abi teh tos jiga adi lanceuk. Mantana. Oh, jangan mantan. Ini naon sih? Sebelum pisan Ibu. Pantesan hese meunang jodoh jelema jiga kieu mah. Abdi teh jelem bengar. Bengar pokoknya Bung Eti. Mang Genta. Sareng neng Kokom abdi teh jelema bengar. Ini bodoh amat. Jadi pamit aya nu badhe bodoh bogo ka abdi. Bodoh. Bodoh teuing. No bogo ka abdi teh tak mungkin nolak lah. Dak ngabdi teh jelema bengar. Kupingkeun. Jelema mah lain ku harta. Ayeuna mah bogoh teh lain ku masalah jelema teh loba hartana, Enggak. mobilna alus. Ya, harti oge penting. Naon tah Bu? Harta jeung harti teh kudu sairingan. Tah. Teu bisa jelema beunghar tapi teu boga naon ngaranna budi pekerti. Tah. Teu boga ilmu. Wah. Kalaka di babatahan. Lain gitu. Ieu kolot Allahu Abi ieu. Akbar. Kalaka. Ieu cing pageruankeun si Benta si Mitra. Ah, nya urang. Ya, kira Bu. Ibu punten lindungi abdi buat
Oh. Nah Bu, Mang Mitra Bu. Aduh abdi keur sare dina beca di golongan aya naon berarti? Ieu abdi kabeneran tadi nama geus rek ngalep pisan gitu. Pasti salah ngomong eta maneh. Pas iya teh kuduna Sama 4.000. ibu itu teh kudu tadi dipengkolkeun. Tanya jelema neangan si Kokom. Kan jelema teh kasar gitu. Ya, jol-jol bogo kasih Kokom ngajak kawin. Mana jelema mana? Iya tah. Urang dagor gerak ka dieu. Oh, Mang Mitra baresep ya. Abdi dek naon? Mas. Ah, Mitra mah. Jeung loba ting peran itu capek ibu teh. Naon. Damang Mas. Gering aya di dieu. Cenah teh ka dagor abdi sok. Itu jadi. Lain berarti abdi teh sok dibere duit. Oh. Jelema ieu teh beunghar. Oh. Jadi abdi teh sok dipasihan artinya kan memang karakterna siga kieu. Tapi itu memang orang mana itu Mang Mitra? Ieu teh asli nama ti Purwokerto. Mumara ka dieu. Malihan mah cenah ayeuna teh saurna ge. Ya. Cenah ieu teh bos WC. Oh. Tadi nama jadi anu bos-bos anu bangsa nanti WC anu di perjalanan anu pantura gitu ya. Tak manehna gitu. Nu ngelola teh, nu gaduh teh. Jalur selatan, jalur utara teh manehna gitu. Ayeuna teh cenah kana pangalian nanti besi lain kesik gitu. Oh. Tah geuningan Kokom jelema beunghar. Hari kita mau tenan naon gue itu. Nih gampang Kokom. Nih Pertahanan heula tuh. Tadi lompat. Ayeuna ai beunghar mah gue teh tenan naon abdi teh. Ci Kokom, Ari Kokom kan tipena nu kumaha salaresna ieu aya jodoh ayeuna di Agege ai istri mah kan umurna kumaha angka hareup gitu. Umur belasan lu siapa? Aduh, umur 20-an siapa lu? Umur 30-an kan dia mah siapa aja? Siapa aja. Nah, teri iranya. Heula. Heula seru. Nya sok bae bogoh mah tenan naon. Bung Edi, Wah. Mas Gendang. Iya. Oke mana Mitra mikir. Nya Mas abdi mikir. Leles. Tadi galak. Kang Mitra Tadi galak mana mah. rek nu ngadagor-dagor tuh ya mah. Udah bager itu. Nya sok atuh. Jeung deui lain pagawean loba itu. Abdi teu wani lah. Keun mah abdi dipenger mah. Jadi abdi teh ka dieu teh niatna teh bener. Bade ngawin ieu ngawewe. Jadi ku abdi bade dicandang. Kak kolot ngabdi dikenalkeun. Dek di ngawin ku abdi. Tuh. Niatna mah Kumaha tah Kokom? Nanti abdi nikah. Ujung-ujung abdi nikah. Acan. Jeung awewe mah teh kitu. Nu ijab kabul malah laki. Awewe mah cicing we. Jual nampi abdi nikah jiga nu atuh Kokom. Tapi abdi jeung kieu eta mitra ieu bawa jelema urang ieu. Pek we teh kana kedaftarkeun ke atau kumaha terserah lapor ka Pak RT ka ditu. Jangan bae itu mah. Kokom, Mas, ayo kana beca abdi. Tak ngodo abdi kan bongkar mobil di hareup. Oh nya. Mobil. Ngopil. Ya, keun bae mung mah keun bae tadi dek kana beca gitu. Abdi di tukang mah. Tak ngodo maneh mah geus cecing we dinya. Abdi dek bawa pamajikan ieu langsung digawin ku abdi rek langsung Aduh. Mas begitu konsep kawin teh ieu. Langsung sinak nganakan gitu. Oh. Sidang makan. Siapa juga japati. Jik bawa ka itu ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Beti. Ngilu tadi si Kokom teh indit. Astagfirullah. Udah enggak liar jelema teh. Assalamualaikum Pak Gendang. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Jangan lupa Bosna Cangehgar setiap Sabtu dan Selasa jam 7 malam. Campurannya punya upami sanes ibu kos nu bager mah hoyong teh nyarios paduli teuing. Tah pami aki. Genge. Iya. Boleh minta peluk? Aduh.
Jangan lupa subrek alias subscribe dan follow Instagramnya di Bosna Canggih Gar.